Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana sim abdi bade belajar ngaos kitab kuning di antawisna anu dipayeuneun nyaeta Kasifatus Saja atanapi kitab Sapinah. Bilih aya kalepatan nyuhunkeun dikoreksi ku para wargi sadayana. Urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sapinah kungalap berkah kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Rahmani anu maparinna nikmat ageung sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Rahimi anu maparinna nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadayana puji tiasa, alhamdu ari jenis puji anu opat tiasa. Eta lillahi tangtu tetep ka Gusti Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Allah hungkul naon nasta'inu nyuhungkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunia wa dini sareng pirang-pirang perkara agama. Wasala sareng mugia maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah wassalama sareng kasalamatan ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu jadi panutup pirang-pirang nabi. Wa alihi sareng ka keluargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat-sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana. Wala haula sareng henteu aya daya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin kalayan pertulungan Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al azimi anu maha agung Allah. Dilajeng kana pasal nu kahiji. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun rukun Islam. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Syahadatun kahiji nyaksian sanyana kalakuan la ilaha henteu aya pangeran anu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sanyana Kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng kaduana ngadegeun salat wa itauz zakati sareng katiluna ngaluarkeun zakat wa shaumu ramadhana sareng kaopatna saum dina sasih Ramadan wa hajjul baiti sareng kalimana munggah haji naek haji ibadah haji man kajalma istatoa anu kawasa eta man ilaihi kana naek haji sabilan di jalana. Sakitu sakedik sim kuring ngaos kitab Sapinah bilih aya kalepatan nyuhunkeun dikoreksi ku para wargi sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.